Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi dan Nisafah Masaniat di kelas 8B. Nepangkeun wasta abdi Ananda Fidya Ramadhani di kelas 8B. Nepangkeun wasta abdi Sylvia Maulidina dari kelas 8B. Dina dinten ieu abdi sareng babaturan bade ngisian tugas bahasa Sunda nyaeta kakawihan. Kakawihan anu abdi sareng babaturan arek nyanyi nyaeta tokecang.